Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarehat ieu teh sarehat. Daramang geuning ngajawab salam teh manikot siga nu gering pesak ieu mah euy. Wios uihan deui wios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Meh tereh sabab ieu teh tos paranasnya. Panas teu itu nu di ditu aya soraan tuh, euy. Kadangu tuh. Alhamdulillah anu kusim kuring dipihormat bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, sinareng bapak kepala sekolah. Anu mudah-mudahan ku urang doakeun samudayana guru-guru urang sadayana mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana amin. Diberkahkeun dina kehidupanana amin. Disoleh-solehahkeun turunanana amin. Amin ya Allah ya Rabbal. La ilaha illallah. La ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sadayana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sadayana sareng Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana
Wios abdi nyariosna ku bahasa Sunda wios. Kahartos teu. Soalna ku bahasa Indonesia mah sok teu bisa euy, sok tataregteugan ieu teh. Jadi ku bahasa Sunda we nya, da urang mah orang Sundanya. Ngan perbedaan antara orang Sunda jeung orang Jawa, ari orang Sunda mah tungtung ngobrolna sok make a gitu. Mun orang Jawa mah tungtungna teh sok make huruf O. Sapertikeun mun ceuk Sundana naon teh, ceuk Sunda nama batal, ceuk Jawana sok sing nyora gitu. Mun ceuk Sundana Sunan Kalijaga, ceuk Jawana Sunan Kalijo. Lamun ceuk Sundana kuntul, ceuk Jawana astagfirullahaladzim. Wios abi bari tatih wios. Cek. Ngan ari bari tatih teh sok gempeur abi mah euy. Amun ngaos bari tatih teh sok gempeur sabab naon kantos kamari nuju Sasih Mulud, ngaos di daerah Garut nuju tatih keur tunjak-tunjuk teder teh sarung morosot euy. Tak sok era we gitu. Atuh nu tunjak-tunjuk teh jadi dua gitu. Jangan nu hiji mah curugna hideung ya amit-amit. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadena sholawat siap? Qamarun. Kurang kompak lah, kurang kompak. Wihandi. Ieu teh aya soraana wah. Geus dahar can. Paingan we akuruing ge can dahar ieu teh. Wios wihandi wios. Sing kompaknya siap. Qamarun. Qamarun sidnan nabi. Wa jamil. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa jamil sidnan nabi. Wa jamil. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Wa itruha yabqa idha massat ayadi. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Wa itruha yabqa idha massat ayadi. Allah wa ammana waluha kullal ibadi. Habibullah ya khairal bara. Ya serena Qamarun. Allahumma salli ala Muhammad. Qamarun sidnan nabi. Qamarun wa jamil sidnan nabi wa. Halo guys. Harirup kene ieu teh harirup. Ieu teh di mana cenah ieu teh? SMA genepnya. Daerah naon ieu teh? Lan? Oh Cibungur. Heulah eta we lah meterehnya. Alhamdulillah. Dina enjing ayeuna urang masih tiasa ngariung mumpulung dina acara anu kalintang istimewana. Alhamdulillah urang dina siang ayeuna masih tiasa ngariung mumpulung dina acara anu kalintang luar biasa na. Tapi ieu acara kalintang istimewa sareng luar biasa na mungguh Allah subhanahu. Guys. Kenapa saya berbicara ini acara yang sangat istimewa?
Kenapa saya berbicara ini acara yang sangat luar biasa, tapi acara ini luar biasa dan sangat istimewa mungguh Allah Subhanahu. Nah, aya naon ku naon pangna sim abdi nyebatkeun ieu acara istimewa, acara luar biasa. Sabab dina lebet ieu acara, sabab dina ieu acara aya hiji acara anu kalintang dipikaridona ku Allah Subhanahu wa taala, nyaeta acara pangaosan. Pangaosan sarua jeung pangajian. Cik, kuring rek nanya wios ya teh wios. Wios naros wios. Ieu teh da jauh teuing euy. Itu guys belah ditu bangsa besti teh da. Hei guys. Euy. Wios naros wios. Cik kinten-kinten ieu bangsa pamuda sinareng pamudi osok aya pangaosan. Di lemurna sok aya pangaosan. Di dieu sok aya pangaosan osok. Bae we lah nanya manu di lemur we atuh. Di lemur sok aya pangaosan minggunan osok. Pangaosan sasihan sok aya osok. Pangaosan tahunan sok aya osok. Cik kira-kira eta lamun pangaosan mingguan ieu mah mun ngaji mingguan. Cik kira-kira seueurna istri atawa nepi pameget? Lalaki kamarana atuh nya. Ari pangaosan sasihan seueur kene istri tanapi pameget. Ari pangaosan tahunan we anu katingali ku urang ayeuna seueur kene istri tahu pameget. Ari anu sok nongkrong di pos rona bari gapreh bari main ML teh inget kana waktu istri pameget. Amit amit. Matak aing mah teu beuki ka lalaki teh. Amit amit. Berarti anu pangrajina istri tau pameget. Anu pinter istri tau pameget. Mata kuing ngaresep ka awewe teh euy. Kitu. Sok atuh kukuring rek ditanya wios. Bong anda cenah pinter, cenah rajin, cenah wios ditaros wios. Urang adukeun lalaki jeung awewe siap. Lamun istri betul nilainya 100, lamun salah 0. Lamun lalaki betul nilainya 100, lamun salah 0, siap? Ah beh dia. Ameh caket. Siap. Sok ayeuna istri pertanyaan pertama ya. Lamun betul nilainya sabaraha? Lamun salah nilainya sabaraha? Istri heula nya. Tenang. Pertanyaan pertama. Lamun ayeuna hiji salaki ningalkeun hiji pamajikan anak 2 hiji awewe hiji lalaki cik bagian warisna ka bagian sabaraha ewang? Cek ilmu paroid 0. Ah lila ngajawabna siap. Lalaki siap? Nah lalaki siap tuh? Rukun iman sabaraha? 100. Cicing kumanu ngomong we tunya. Sok atuh juj ama we nya, juj ama siap. Juj ama siap teu? Istri sok katalar juj ama sok. Sok juj ama we. Teraskeun syaratna kudu dugi tamat, lamun teu tamat berarti nilainya 0. Siap nya? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nepi ka tamat. Terus. Kela teu kompak ieu teh aya nu seuri, aya nu ngacaprak, aya nu teu puguh 0 nilaina teh hayang apal. Pamegat siap pamegat? Juj ama keneh tenangnya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 100 untuk lalaki. Aing mah lain ieu mah teu kaharti ari anu rajin anu pinter awewe ari nu pinter anu rajin awewe ari nu pinter lalaki kumaha ieu teh? Teu kaharti kana usus carana mah kieu teh. Sok atuh urang ieu we nya naon teh matematika we nya. Siap? Biasana awewe mah sok jago matematikanya. Biasana gitu. Da soalna kuring oge baheula keur SMP SM amun hayang niron teh sok awewe. Karasa gitu. Ngan duka ari barudak ayeuna mah kitu teu. Henteu ngaku heuh sia mah apal.
Siap matematika siap? Sok, pertanyaan selanjutnya. Tiki 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 tik anak ayam turun 1 miliar mati 19 tinggal 0. Lila ngajawabna. Pamagat siap pamagat? Tiki 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 tik anak ayam turun 3 mati 2 tinggal 100 untuk laki-laki. Teka harti kena usus kieu cara nama euy kumaha tuh? Wios, pertanyaan selanjutnya Wios. Matematika ha. Nya, kuku dah yang menang awewe cenah nya. Siap. So, pertanyaan selanjutnya ya. Tiki 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 tik anak ayam turun 1 mati 1 tinggal inungna pan inungna mah teu paeh kumaha. Ayo. Kieu ye ari ngaji jeung pasien teh sok tara nyamung aing mah. Mending baralik we lah. Siap teh. Siap ngaji siap. Kayak aya nama wang heureuy heula nya, engke ngaji namanya. Siap. Kayak hari ngaji jeung pasien teh sok tara nyamung. Tara nyamungna kumaha sok geura lamun eneng atawa gaduh pasien di rumah sakit sok tanya geura nu gering. Ujang hayang naon? Hayang roti mung. Hayang naon atuh? Hayang bubur mung. Hayang naon atuh? Geus hayang naon atuh da kudu bareng dahar hayang naon atuh? Hayang buah-buahan mung. Ari geus hayang naon atuh? Hayang utah tuh. Nu gering makan teu nyamung heuh. Ditawar hakaneun, hakadon hayang utah. Palebah dinya no kaharti utah mata kesenyeuna ge heuh. Mata pabrikna ge heuh kaharti gitu tah. Hello guys. Woi. Teruskeun ieu teh teruskeun. Siap. Kenapa saya berbicara ini acara yang sangat istimewa? Karena di dalam acara ini ada satu kegiatan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nyaeta buktosna pangaosan. Pangajian. Tah. Catat dak euy, ini asa kuliah subuh euy. Ari saur pun guru mah di pasantren kapungkur nuju ngaos pangaosan teh diambil dari bahasa Sunda. Pangaosan diambil dari bahasa Sunda nyaeta pangaos. Ari pangaos teh harga. Neng nya harga sami jeung pangajian. Pangajian oge diambil dari bahasa Sunda nyaeta pangajen. Hartina pangajen ge harga. Jadi singsa wae jalma anu sok angkat ka pangaosan jeung jalma anu tara angkat ka pangaosan maka hargana teh beda di hadapan Allah Subhanahu. Kartos teu guys. Eta nu di lebet masjid kartos teu. Jadi jalma nu sok angkat ka pangajian jeung jalma anu tara init ka pangajian hargana beda. Kumaha bedana cenah? Sabab saur Allah dina Al-Qur'an aya dijelaskeun Allah bakal naikkeun darajatna jalma nu boga iman dina hatena jeung Allah bakal naikkeun darajatna jalma anu ngabogaan ilmu. Sedengkeun ayeuna pusatna ilmu, tempatna nyiar ilmu, pikeun urang jalan ibadah ka Gusti Allah ngan hiji tempatna ayana di mana? Di pangajian. Ngan eta mah ngaji mah bebas we rek di mana oge, rek di masjid, rek di madrasah, rek di kafe, arek di sisi jalan, arek di mana we bebas ngaos mah. Nu penting isi pembahasanna ngabahas ilmu jeung ibadah. Kartos tuh guys. Siga nu keur moe pare euy di dinya. Kartos teh ieu teh. Teraskeun. Tah. Kunaon ayeuna para ulama, para ajengan, para kiai rek di mana wae tempatna, rek di mana wae pasantrena, rek di mana wae sakolana, sok ngajurungkeun wae ngaji kanu jadi muridna osok tara. Terutama nu janten sepuh sok ngajurungkeun ngaji ka anakna osok. Kunaon alasan aku naon? Ku abdi diteliti, ku abdi ditelaah, ternyata alasan orang ayeuna ngaji hiji sabab parentah ti Kangjeng Nabi Muhammad.
Parentah ti saha cenah guys? Ti Kangjeng Nabi Muhammad. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan. Sadayana salawatan. Syedi Muhammad amin. Arapal tuh? Jigana di dia mah arapalna kana lagunya. Sok teruskeun. Kini ku ceuk aing oge kana edan mah nyangut da. Sok coba teruskeun ayeuna sholawatan tiasa teu? Henteu. Ari kana lagu bisanya. Tah kitu zaman ayeuna teh euy. Nu kahiji kunaon ayeuna ngaji sabab parentah ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hadis saur Kangjeng Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulil muslimin awal. Tolabul ilmi ari nyiar ilmu teh eta paridotun dipardukeun pikeun sakabeh jalma Islam lalaki rek Islam awewe. Bahasana ge paridotun lamun ceuk santri mah eta teh segah mubalaghah Bapak. Ari segah mubalaghah ceuk dina bajuri panjang teuing bisi moal kaharti. Intina kumaha saking ku wajib-wajibna ngaji, saking ku kudu-kuduna ngaji nepikeun ka Kangjeng Nabi anu nitahna oge gitu. Leres teu? Aya deui dina hadis anu sanesna saur Kangjeng Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kudu nyiar ilmu aranjeun kabeh ti mimiti anjeun dilahirkeun ka alam dunia nepikeun ka anjeun asup kana liang kubur. Tah salila eta maneh teh wajib ngaji euy. Bahasana ge ceuk dina hadis utlub. Ari utlub teh mun ceuk santri mah fiil amar. Ari fiil amar teh naon? Maedahkeun kana parentah. Ari maedahkeun kana parentah ku urang diasupan ceuk usul fikih, ceuk dina warokot aya, ceuk dina mabade awaliyah aya, ceuk dina kitab-kitab usul fikih aya, asbah wa naduir oge aya. Kumaha cenah? Al aslu fil amri lil wujub. Ari asal-asalna dina parentah teh eta maedahkeun kana wajib. Kecuali aya dalil anu sanesna anu nyulayaan kana eta dalil. Kartos teh ieu teh kartos. Teraskeun guys, teraskeun. Nu kahiji sabab parentah Kangjeng. Ieu teh bade anu ponok bade nu panjang. Alah, istri, guys. Ieu teh ngaosna resep nu ponok resep nu panjang. Bade anu ageng nu alit. Pembahasanna ieu mah da sok ka mana wae mikir teh. Jadi resep nu ponok nu panjang. Nu panjang heuh urang sing panjang we nya ngabahasna. Nu ponok tau nu ponok. Geus hareudang cenah ieu teh hayang balik euy hayang parasmanan heuh akur we ge can dahar euy. Kitu. Kelah ayeuna meureun aya. Meureun eta ge meureun sanes toma ieu mah husnudon gitu. Husnudon. Guys, teraskeun ieu teh guys, teraskeun. Lajengkeun ieu teh. Dan saya kenapa mewajibkan dan kenapa saya memerintahkan kepada setiap kaum muslimin dan muslimat untuk sejak unggal poe kudu ngaji. Kunaon ayeuna manikot dikudu-kudukeun teuing ngaji teh nu kahiji sabab parentah Kangjeng Nabi, nu kadua ningali fenomena di zaman ayeuna. Matak saur bapa neme anu sambutan geus karareueung zaman ayeuna mah. Leres teu? Papaseaan antar geng motor, papaseaan antar masyarakat, papaseaan antar partai politik, papaseaan antar negara. Encan ayeuna masyarakatna anu silih bunuh silih sagala rupa, geng motor geus di Tasik geus merajalela. Geng motor baik itu geng-geng sagala rupa aya anu di ditu mah anu wededen aya anu kitu. Di dieu sok aya anu kitu. Mana jelemana? Modar we tuh ngaheurinan alam dunia hungkul gitu mah. Sok aya di dieu nu wededan sok. Mana jelemana mana? Jang, ulah wededan. Bisi naon cik? Bisi keur modar eta ganeng digeberan ku batur gitu. Matak ulah ka depepeujeun nya. Lajengkeun ieu teh guys, lajengkeun.
Acan ayeuna ku papasean antar negara, acan ayeuna golongan-golongan aliran-aliran sesat geus merajalela di kota Tasikmalaya. Kahade euy. Mata krek di mana jeung rek iraha urang ngabentengan akidah, urang ngabentengan keimanan, lamun lain di pangaji. Hey guys, geus karareueung ayeuna mah. Aya dina kitab Al-Farqu Bainal Firaq geus dijelaskeun umat Islam bakal kabagi kana 73 golongan. Eta nu 73 golongan kabeh oge cilaka iwal tinu hiji anu salamet teh naon? Ahlus sunnah wal jamaah. Tah ayeuna kuring rek nanya, aranjeun dina golongan anu mana? Ya mah NU cenah. Geus nu penting mah ahlus sunnah wal rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, rek naon we nu penting ahlus sunnah wal jamaah. Ye guys, terang teu golongan-golongan sesat di kota Tasikmalaya geus merajalela, terang teu? Henteu terangnya. Baik dari awal mulanya zaman Sayyidina Utsman nepikeun ka ayeuna Khawarijna, Murji'ahna, Jabariyahna, Qadariyahna, Syiahna, Ahmadiyahna geus merajalela loba di kota Tasikmalaya. Mata krek iraha jeung di mana urang ngabentengan kana akidah, rek salamet kumaha carana iwal ti hiji angkat ka pangaji. Eta jangan bentengan akidah. Sabab naon geus pabalatak golongan sesat terang teu Syiah. Apal Syiah? Eta jelema nu gareloning. Apal teu? Ya Syiah itu berpendapat bahwasanya Allah itu salah menurunkan wahyu kuduna ka Sayyidina Ali lain ka Kangjeng Nabi Muhammad. Goblok cai teh nu kitu patut teu. Manya aya Allah salah. Teu kaharti heuh. Tah anu kitu teh geus loba di urang teh. Encan ayeuna Ahmadiyahna anu ngaku kana nabina. Loba jalma anu ngaku nabi, loba jalma anu ngaku kana malaikat, loba jalma anu ngaku ayeuna rasul geus pabalatak di Indonesia. Matak iwal ti hiji ngabentengan akidah, angkat ka pangaji. Tak sing rajin nya euy, dak. Guys, sing rajin angkat ka pangaosan siap? Siap teu? Ameh naon? Ameh urang akidah ku kuat, ameh iman ku kuat. Lain ngahakan bis kuatnya, tapi ieu mah urang kudu rajin ka pangao. Kahartos teh ieu teh kahartos teh. Guys, sok angkatkeun ka pangao, ka pangaosan. Leuwih sae oge urang teh bari masantren. Eta mah langkung sae. Di pasantren dengan kegiatan-kegiatannya, baik itu dari kegiatan fisiknya ataupun rohaninya, baik itu ayeuna kegiatan siang ataupun malamnya, sok bangsa santri mah berang ngaji, peuting ngaji, isuk-isuk ngaji, burit ngaji. Insya Allah kuat tah dina masalah akidahna. Ngan ulah aneh guys, ari santri mah palalinter. Tong anehnya santri mah palalin. Woi lalaki woi, di dieu aya nu masantren teu? Mana? Oh keren si bapak eta tah. Hade pak. Aya deui istri nu masantren aya. Mana? Aya teu? Lain kuna naon rek dijieun pamajikan ieu teh euy. Ieu mah sanes bade promosi tapi bade ngawartosan ieu mah nya. Tos terang can ka abi? Terang can. Acannya. Nami abdi Irgi Erpin Arman Maulana, asli di kota Tasikmalaya, Kampung Bantarhuni, RT 03 RW 08, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Negara Republik Indonesia. Tah abi kelahiran tahun 2002 tanggal 12 April. Naon ngaharuleng? Tahun 2002 tanggal 12 April jam 8 enjing dinten Mingon saatos film Dragon Ball sate acan film Doraemon tah eta abi dalem. Alhamdulillah sim abdi acan nikah gitu. Masih kene bujangan gitu. Da alhamdulillah ayeuna abdi nuju ngejar S1 di Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Fakultas Dakwah, Program Studi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 4 gitu. Itu sok tepuk tangan, meh rame sok tah gitu. Nges. Lain japati. Tah, kuring oge dibalik ayeuna sakola na SMP na tamat, SD na tamat, SMP tamat, SMA tamat, malahan mah SMA kuring 2 tempat euy. Baheula masantren di ditu tuh di Pondok Pesantren Darul Muta'alimin daerah Rancabango. Kuring di dinya baheula meunang sataun masantren teh. Ngan di dinya Uyos nyarita ieu teh Uyos. Ngan di dinya kuring masantren meunang sataun sabab naon? Sabab teu betah di antaran isuk-isuk balik burit.
kabur deui jalan Cublu ka Balong aing teh kitu. Ngalaman oge kabur ti pasantren. Tah tidinya kuring teh meureun sakola SMA mung sataun diteraskeun deui masantren deui di Pondok Pesantren Al Istiqomah Taman Sari Kecamatan Ciberem caket situ Ciberem apal teu? Pokokna mah deket jalur 2 eta jalur suakan sok paranti wededet apal meureun nya. Bordak Sonic da bebeungetan Sonic maka deuleu ti dia ge. Tah didinya sim abdi kirang langkung kenging 3 tahun masantren didinya abdi diteraskeun deui di Pondok Pesantren Miftaul Ihsan Al Musri daerah Cidolog Jalan Kasalopa terang. Pokokna mah kaleuweung we tungtung dunia negara Rohingya eta teh kadinya teh. Jalanna butut da euy apal we ge. Didinya panginten kirang langkung kenging 3 tahun abdi diteraskeun deui ayeuna masantren di daerah Awipari, daerah Ciakar. Didinya panginten neme kenging 2 tahun abdi ayeuna uih deui ka pasantren di daerah Taman Sari neme kenging 2 minggu pidoana ti sadayana. Tah matak sim abdi dibalik ayeuna SD na tamat, SMP na tamat, SMA na tamat, malahan mah ayeuna nuju ngejar S1 di Institut Nahdlatul Ulama, tapi urang oge ulah tinggalin dina masalah ngaji gitu. Kartos tuh guys, kartos tuh. Kartos ulah tinggalin ngaji. Uih deui kana nu tadi Ari Sandri mah palalinter. Matak ulah aneh tuh aya Sandri da kadeuleu bebeungetan angkatan udara eta mah. Sabab non guys, Ari Sandri mah kabagi kana 3 angkatan, hiji aya angkatan darat, 2 aya angkatan laut, 3 aya angkatan udara. Kahade Sandri teh jiga tentara euy. Taros ka bapa sejarah, kapungkur sebelum berdirinya tentara, sebelum adanya polisi, sebelum adanya ABRI, yang pertama memerangi bangsa penjajah, yang pertama memerangi bangsa Belanda dan Jepang yaitu para santri dan para kiai. Matakan tiba heula mah aya gitu, santri teh anu merangan Belanda aya gitu. Malahan mah di Tasik aya momentum aya hiji pahlawan nasional anu seorang ulama sa Kiai Haji Zainal Mustafa urang kana sejarah heula saalitnya wios. Kunaon cenah ajengan teh teu ngabahas Isra Miraj lah da geus arapal ieu kabeh ge nya. Ieu mah urang ngabahas anu tentang kekinian. Maksudna kekinian teh urang ngabahas anu mubtadol hal jeung mubtadol makom. Ari hartosna kumaha? Ngabahas tentang pembicaraan anu sesuai dengan zaman dan kondisinya. Itu adalah pembahasan yang terbaik menurut kaidah usul fikih. Insya. Tah. Kiai Haji Zainal Mustafa kapungkur teh kota Tasik dijajah ku negara Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa itu ketika berkhutbah langsung ditangkap ku bangsa Jepang. Kunaon alasanna Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap ku Jepang? Dikarenakan Kiai Haji Zainal Mustafa itu menolak daripada satu kebijakan Jepang yang namanya kebijakan tersebut adalah kebijakan Saikere. Ari kebijakan Saikere teh nyaeta kebijakan di mana ayeuna panon poe moncorong tah urang teh kudu sujud kana panon poe teh gitu. Sedangkeun cek ilmu agama Islam kan kitu kalakuan teh naon? Musyrik menang teu. Henteu. Mata Kiai Haji Zainal Mustafa menolak kana kebijakan tersebut. Akhirna dinten Jumat Kiai Haji Zainal Mustafa nuju khutbah dicanak diserang ku Belanda, digusur sapaparat hajet dugi parat ka Ciamis. Tah Kiai Haji Zainal Mustafa perjuangan. Rengse tidinya Kiai Haji Zainal Mustafa dicanak ka Bandung, tos di Bandung dicanak ka Jakarta, di Jakarta sareng 17 santrina Kiai Haji Zainal Mustafa dikubur hidup-hidup. Dugikeun ka pupusna. Masya matak negara Republik Indonesia khususnya kota Tasikmalaya tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kiai dan para santri. Bung Tomo, siapa itu Bung Tomo? Beliau adalah ajengan. Masya. Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman tukang ngawuruk barudak, tukang ngawuruk ngaji. Masya. Matak santri mah kusabab aya tiba heulana angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut nepikeun ka ayeuna santri mah aya angkatan ge gitu. Ari santri angkatan darat anu kumaha barudak? Santri angkatan darat nyaeta santri anu pagaweana sok nunguan pare ajengan, ketika aya hayam anu ajengan dipeunci teh si kehed mah eta teh. Aya nu kitu teh. Ngan lamun teu kitu eta teh santri angkatan darat mah pagaweana teh sok init ka kebon euy. Naon neangan hui sampe anu nu ajengan eta mah dibareuleuh we tariis eta santri angkatan darat. Aya oge santri angkatan udara. Ari santri angkatan udara mah nyaeta santri anu pagaweana operasina tengah poe jeung tengah peuting eta mah naon ngalaon dewogan anu ajengan. Tah aya santri angkatan udara.
Aya deui santri teh angkatan laut. Ari santri angkatan laut mah nyaeta santri anu sok dititah gegero ku ajengan bari ngalungkeun useup we kana balong ajengan aya anu kitu teh. Eta santringan alhamdulillah abdi kirang langkung 8 tahun di pasantren, alhamdulillah ngalaman sadayana 3 angkatan oge gitu. Malahan mah kuring jadi komandan gitu di dinya teh. Komandan batalion. Jadi barudak moal aya pergerakan lamun tanpa komando ti abdi gitu. Ngan kungsi euy harita mah guys. Kuring era euy bari gempeur saeutik. Kuring harita euy kungsi keur usum naon teh buah harum manis. Guys kadangu teu guys. Wios nyata heula wios. Kuring harita pernah ngalaman keur usum buah harum manis. Bagian patrol da sok aya patrol ning Kang ajengan di Kobong teh. Bagian patrol jam 12 peuting tas setengah 1 lah. Beuteung kukurubukan lapar ditingali di hareup payuneun bumi akang aya buah anu akang. Aya 4 siki dina naon teh dina rangeuyan eta teh. Geus kuring teh jeung barudak. Hayu wang operasi cing teh. Operasi we tengah malam. Ngala 4 siki 3 siki jeung barudak we dirujak. Beres ti dinya euy kuring reuwas. Pas subuhna rek ngaji subuh, kaleresan jalanna teh ka payuneun bumi akang. Eta dina tangkal kieu aya tulisan euy, make kertas. Nya ujang cenah nya ujang akang mah teu uninga, nya ujang akang mah henteu terang, tapi Allah mah maha uninga. TTD akang cenah. Kuring reuas euy, gempeur kuring oge da bisi kacarekan atuh gitu. Tapi akang teu nyarekan ngan nulisan unggul. Beres ti dinya kuring tetas ngaji subuh beurangna langsung peutingna harita teh, harita peuting di dinya harita jeung barudak langsung rapat paripurna euy. Rapat da aya eksekutif, legislatif, naon deui? Yudikatif nya tip-tipan lah nu karena ditu we. Aya sarerea ngarariung jeung 3 angkatan. Ceng teh ieu rek dikumahakeun nya tulisan akang guys. Geus atuh, kan kuring komandanna harita teh. Geus atuh berdak, mending aya nama urang balesan we. Di balesan kumaha cicing ku bangke we. Init kuring teh jam 1:30. Init kana tangkal eta. Hanapeun tulisan akang ku kuring ditulisan deui. Nya muhun akang Allah mah maha uninga, nya muhun akang Allah mah maha terang, tapi Allah mah teu seueur saur siga akang cinta kitu keun. Matak tatidinya alhamdulillah euy. Eueuh nulisan dina temok ngan punung ka urang. Disetrap hiji-hiji. Tapi dari guru mah ikhlas sabab naon ari barang guru barang santri barang hakan we gitu sasebeuna gitu. Matak tong aneh. Ketika aya santri anu masantren di daerah itu naon teh Ayah Banjar Kang. Di daerah Ayah Banjar ketika aya santri nu rek masantren ka Ayah Banjar, bahasana kumaha saur Ayah? Jang tua akang gaduh tangkal kalapa palih ditu itu kebon palih ditu tah eta balong mangga bade di alama akang tos ikhlas tos ridho matak santrina marangpaat ilmuna gitu. Kunaon ayeuna ajengan tara nyarekan kanu jadi santrina ketika ayeuna santrina cuka-cokot kana barang anu ajengan sabab naon ari santri baheula mah kaalaman ku kuring tara hese ketika dititah kudu jadi guru itu. Kuring baheula ada sok inget di pasantren ge bagian ayeuna ti mimiti melak parena ti mimiti maculna ti mimiti naon teh make traktor kuring ge bisa make traktor ge nepi ka ayeuna nepikeun ka melakeun parena nepikeun ka panen nepi ka diheler sok ku santri. Mata ketika abdi ayeuna susu lumput jadi ucing dapur ka imah Kang neangan sangut da teu era. Sabab naon? Eta teh pare teh meunang urang gitu baheulana teh sabab naon teu hese dititah beda jeung santri ayeuna gitu. Santri ayeuna mah sok hese dititah gitu tah. Kartos teu guys, kartos teu. Teraskeun ieu teh teraskeun. Ieu teh teraskeun ieu teh. Tunuh teu. Alhamdulillah. Salawatan heula sok salawatan. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadzal mat ya Rasulullah ya Nabi. Naon dareh ieu teh apal teu? Guys. Halo guys. Teraskeun ieu teh. Neraskeun naon?
lebet orang kana ngabahas Isra Miraj saalitnya. Dina ketika Miraj Kangjeng Nabi abdi nampi tina kitab Dardir tah ieu mah ngaji gitu, urang ngaji heula ayeuna mah gitu tah. Bieu mah edan we saeutik mah teu naonnya. Saur dina kitab Dardir ketika Isra Kangjeng Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liren kana 5 kali lirenan. Jadi Kangjeng Nabi teh ketika Isra angkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa eta teh 5 kali liren di jalan teh. Kumaha ayeuna hikayatna? Ketika Kangjeng Nabi nuju kulem dina wengian 27 Rajab. Dina wengian sabaraha cenah? Ketika Kangjeng Nabi nuju kulem dina wengian 27 Rajab. Eta Kangjeng Nabi jam 12:30 wengi Kangjeng Nabi teh lilir. Direncangan ku hiji anu palih kanan Sayyidina Hamzah. Hiji nu palih kanan Sayyidina Ja'far. Eta Kangjeng Nabi nuju kulem teh direncangan ku Sayyidina Hamzah sareng Sayyidina Ja'far. Nah, singkat cerita Kangjeng Nabi eta Kangjeng Nabi lilir ningali ka langit-langit. Eta Kangjeng Nabi lilir ningali ka luhur. Di pinggireun Hijir Ismail eta Kangjeng Nabi ningal di langit teh cing buricak euy. Harurung ditingali masiga lampu disko ning anu buricak burinong. Tah Kangjeng Nabi ningal ka luhur, akhirna kumaha eta Kangjeng Nabi teh reuas. Ternyata anu harurung eta di langit eta teh 3 malaikat, nyaeta malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Akhirna nu 3 malaikat eta sumping ka Kangjeng Nabi. Masihkeun hiji kendaraan anu mana eta kendaraan teh namina teh naon cenah? Burok. Tah dipasihkeun lah ka Kangjeng Nabi, tapi sateu acan dipasihkeun eta burok teh gumasep mun ceuk basa urang nama. Kumaha? Wah, sing kok kaditu kadieu kitu nemongkeun kekuatanna eta burok teh. Malahan mah dina hikayat eta burok saking ku gancang-gancangna burok dugikeun ka naon wae anu katingal ku anjeunna, satungtung anu katingal ku anjeunna, maka eta burok langsung aya di dinya. Kecepatanna burok hoyong terang. Anjeun gaduh senter gaduh sok hurungkeun senter, cetrek langsung dihurungkeun eta cahayana geus aya di ditu ning. Tah gancangna burok 10.000 kali lipat leuweun ti eta gitu. Mang juta-juta jiga nama euy. Tereh gitu burok teh. Tak ketika ayeuna eta burok nuju gumasep nemongkeun kekuatanna, eta burok nemongkeun kekuatanna diwartosan ku malaikat Jibril, hei burok naha anjeun teu era jalma anu ayeuna rek numpak ka anjeun teh nyaeta jalma anu paling istimewa, jalma anu rek numpak ka anjeun teh nyaeta jalma anu paling luar biasa, jalma anu rek numpak ka anjeun teh nyaeta jalma anu paling dipika cinta ku Gusti. Nah jadi eta burok teh akhirna tungkul eta burok teh isin eraeun ku Kangjeng Nabi. Dugikeun ka dina hikayat eta burok teh ngucurkeun kesang saawak-awak dugikeun ka bararaseuh bakat ku isina ku Kangjeng Nabi. Nah singkat cerita Kangjeng Nabi naik kana eta burok, eta malaikat Jibril mah calik dina pangkeureun Kangjeng Nabi dina paranti calikna burok. Ari dina kuda ning sok aya naon teh anu paranti cicing tumpak kuda naon disebutna teh heunuh kitu we lah meh terehnya. Tah lamun malaikat Jibril mah calik di dinya, lamun malaikat Mikail mah nyepengan kana tamangna talina eta burok gitu. Burok teh aya sayapan, ari burok teh kumaha tuh cenah rupana teh? Burok teh jangkungna sahanapeun kuda saluhureun kedelai. Keledai. Heueuh eta kedelai masih malikanya. Kecap hitam berkualitas. Tah burok teh sapertos kitu. Akhirna eta Kangjeng Nabi angkat liren dina hiji lirenan da dipiwarang ku malaikat Jibril. Eta Kangjeng Nabi liren
di hiji tempat anu mana eta tempat teh pinuh ku tangkal korma. Pinuh ku naon cenah? Sok mangga sareng sadayana bismillahirrahmanirrahim. Kangjeng Nabi liren di hiji tempat dina tangkal korma, dina kebon korma. Kangjeng Nabi netepan sunnah 2 rakaat. Tah eta rengse lah Kangjeng Nabi netepan sunnah 2 rakaat rengse we. Tos rengse pas angkat deui kana eta buruk ku malaikat Jibril teh diwartosan ya Rasulullah, nah anjeun terang teu tempat anu neme teh. Teu terang cenah saur Kangjeng Nabi teh. Diwartosan ku malaikat Jibril teh ya Rasulullah, eta tempat teh na eta namina teh kota Madinah anu mana engke anjeun bakal hijrah ti Mekah ka kota eta. Gitu. Nu kahiji di mana cenah? Di kota Madinah. Singkat cerita Kangjeng Nabi liren dina lirenan anu kahiji, liren dina lirenan anu kadua, akhirna Kangjeng Nabi sateu acan sumping ke Masjidil Aqsa. Kangjeng Nabi liren dina lirenan anu kalima, eta Kangjeng Nabi ningali beberapa golongan, dina lirenan anu kalima Kangjeng Nabi ningal beberapa golongan. Anu kahiji Kangjeng Nabi ningal golongan anu mana golongan eta teh pepelakan harita keneh langsung panen harita deui. Pepelakan harita keneh langsung jadi harita deui. Pepelakan harita keneh langsung kaala harita keneh. Ku Kangjeng Nabi ditaruh malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, ari eta teh maksudna teh naon? Ku malaikat Jibril teh diwaler we, ya Rasulullah, jelma golongan anu eta nu pepelakan harita jadi langsung harita pepelakan harita panen langsung harita eta teh gambaran umat anjeun ya Rasulullah anu hirup di dunyana pagaweanana jihad fisabilillah, pagaweanana sedekah ka masjid, sedekah ka madrasah, sedekah ka pasantren, nyaah ka ajengan. Tah eta gambarana umat anjeun engke di surga, engke di akhirat, maka ganjarana moal beak-beak. Kahade euy, berdak euy, berdak. Ulah panatik kana kata jihad teh. Jihad teh soalna loba maknana Ibu. Jihad teh lain ngan saukur perang angkat pedang. Wah, lain jihad teh. Lain ngan saukur ayeuna init ka Palestina perangan Israel lain. Ari jihad teh intina kumaha? Merjuangkeun agama Allah. Santri, masantren jihad. Anjeun sakola pikeun ngamajukeun agama jihad eta teh disebutna teh. Seorang suami ngabiayaan bojona, seorang suami usaha ngabiayaan anakna, eta teh jihad. Berjuang pikeun kamajuan agama. Matak aya anu sedekah jariah, ilmuna manfaat, boga budak anu soleh, ganjaranna teh ngolocor. Teras dugikeun ka urang di alam kubur. Guys. Hello guys. Teraskeun ieu teh teraskeun. Sok aya ning barudak pupujian di madrasah, di masjid. Nu ngocor ka arapal teu? Ayo. Kudu kana lagu wae nya jigeuna mah. Di dieu mah nya. Nu ngocor ka alam kubur. Tilu saur Kangjeng Rasul, hiji sodakoh jariah bari ikhlas karena Allah, dua ilmu nu manfaat bari di alam manfaat, tilu putra anu soleh
ngadoakeun ka Ibu Rama. Jadi ketika ayeuna urang ngantunkeun alam dunia maot teh ngaranna sok sanajan ayeuna puasa na pegat, salat na pegat, amal-amal nu sanesna pegat, aya nu ngolocor terus ka alam kubur tilu siki nyaeta hiji sedekah jariah. Ari sedekah jariah teh naon? Mere ayeuna sedekah pikeun pembangunan masjid, pikeun pembangunan madrasah, pikeun pembangunan masantren, pikeun pembangunan ayeuna fasilitas-fasilitas ibadah, pikeun ngamajukeun agama Gusti. Eta sedekah jariah. Nu kadua ilmu anu mangfaat. Ari ilmu anu mangfaat teh ketika ayeuna ibu guru bapak guru masihan ilmu kanu janten muridna dugikeun ka muridna eta teh bisa apal kana eta ilmuna. Tah ketika ayeuna ibu guru jeung bapak guru parantos ngantunkeun ti alam dunia maka ganjaran eta nu jadi muridna terus ngolocor kanu janten guruna. Masya kahartos teh ieu teh kahartos teh. Nu katilu budak anu sok ngadoakeun kanu jadi sepuhna kahartos teh kahartos teh. Teraskeun ieu teh teraskeun. Lah cenah teraskeun geus beurang cenah teu kuat hayang balik. Nyanya. Ngan sateu acan ku kuring di naon teh diakhiri kuring hoyong ngajak sadayana urang maoskeun mahalul qiyam siap. Terang teu mahalul qiyam. Terang anu sok dibaca dina deba ning. Ngan aya dina hikayat pamuda guys aya dina hikayat dina kitab Tankihul Qaul, dina syarahna kitab Tankihul Qaul kapungkur aya hiji pamuda. Eta pamuda teh ahli maksiat, eta pamuda teh ahli doraka, eta pamuda teh ahli mabok, ahli tarok, ahli judi, ahli ngarorojok liang orok, saking kudorakana gitu eta pamuda. Namun ketika eta pamuda ngalangkung kana hiji tempat majelis, eta pamuda ngalangkung kana hiji majelis, di majelis eta kaleresan nuju maoskeun mahalul qiyam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Tah ketika nuju maoskeun eta si pamuda nu ahli doraka teh ngagorowok narikeun kana sorana pikeun maos mahalul qiyam. Bari gogorokan eta pamuda teh, ya Nabi salam alaika. Dugikeun ka singkat cerita tilu dinten saatosna eta pamuda teh maot ngantunkeun nepikeun ka masyarakat eueuh nu daek ngurus. Ketika jelema eta pupus, ketika si pamuda eta maot, kumaha cik bahasana cik masyarakat lain innalillahi tapi naon alhamdulillah eta jelema geus modar. Tapi singkat cerita kaimpenkeun ku salah sawios jalmi soleh anu aya di eta tempat ibu. Aya jalmi soleh di eta tempat ngimpen. Dina impenana kumaha ningal eta pamuda katingali eta pamuda teh calik dina hiji kerajaan, calik dina hiji singgasana, bari memakai baju kebesaran, bari ngange acuk kerajaan, bari dipayuneun anjeunna sedia meja hidangan, makanan-makanan anu nikmat katingali ku eta jalmi soleh dugikeun ka eta jalmi soleh naros ka eta pamuda. Hei pamuda, naha maneh bisa kieu mun ceuk urang mah aneh. Urang apal maneh keur di dunia tukang doraka, urang apal maneh keur di dunia tukang maksiat, urang apal maneh keur di dunia tukang main slot, urang apal maneh keur di dunia tukang judi. Aya nu sok main slot di dieu. Hoi, aya nu sok main slot aya. Alah da beda katingali da bebeungetan Zeus mah katingali. Hei, eta sok make skater. Naon cenah eta ajengan apalan punten sabab sim kuring mah alhamdulillah ngadamel hiji wadah namina wadah nate majelis pemurus syafaat anu mana isina para anak-anak muda khususna di kota Tasikmalaya banyak mantan-mantan geng motor, banyak mantan-mantan ayeuna tukang heueuh nu kararitu lah geng motor nu geus ngabacokan sabaraha jelema tah ku abdi dirangkul anu mantan judi online dugikeun ka alhamdulillah anjeunna keur saeun masantren
si jalma-jalma nu kararitu teh mata kuring mah apal naon ayeuna Jack Daniel, naon ayeuna whisky, naon ayeuna Arbal, naon ayeuna naon tuak ciu apal nu kararitu ge moal katipu deui. Selot nu kumaha apal. Sabab naon? Sabab kuring mah sok ngasuh nu kararitu gitu di ditu teh. Entak maneh bisi rek diarasuh, sirek dieureunnan kana selot arek moal wang ruqyah heuh. Anu sok wededan wang ruqyah heuh. Tah, ketika ditaros ku eta jalmi soleh teh amalan naon atuh anjeun teh? Diwaler we ku eta pamuda teh anu ahli doraka teh yeuh jalmi soleh. Kuring teh harita keur ngalewat ka hiji majelis narikeun sora bunga ketika maos mahalul qiyam. Sakitu. Ari dibarengan ku hate anu bungah jeung ikhlas mah nanaon ge bisa jadi ibadah. Dibarengan ku eta sok sanajan diga cali urang maoskeun mahalul qiyam bari gogorowokan tapi da dina hatena aya rasa mahabbah jeung cinta ka baginda sayyiduna Muhammad. Katamih deui ceuk dina kitab Riyadus Shalihin aya dijelaskeun lamun urang maoskeun salam ka Kangjeng Nabi assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah mangga bade assalamu alaika ya Rasulullah mangga bade assalamu alaikum ya Rasulullah mangga beda domir hungkul tapi keun teu sawios-wios. Tah eta teh ketika urang maoskeun salam ka Kangjeng Nabi Muhammad, Kangjeng Nabi ruhna turun ka alam dunia pikeun naon ngawaler kana salam urang. Matak ta ayeuna ketika mahalul qiyam ya Nabi salam alaika. Eta teh hartosna teh ya Nabi hei Kangjeng Nabi salam alaika kasalametan rahmat pikeun anjeun ya Rasulullah. Tamatak urang kudu sing husu ketika maoskeun mahalul qiyam sing serius dibarengan ku rasa ikhlas sinareng mahabbah ka Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Sadayana maos subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa lam tazal ummuhu dara anwa'an min fahrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamlih falamma istadabata biidni rabbil khalq وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. Sadayana ngaradeg mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad tarati sadayana tatih alaihi wasallam sallallahu sadayana tatih urang maoskeun mahalul qiyam sallallahu alaihi wasallam. Bilih aya pameget anu nuju nyesep hoyong nyuhunkeun di pareuman heula nya urang sadayana maoskeun mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah ya Nabi salam assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya Habiballah
يا حبيب سلام عليك صار أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه صنور الله يا سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله حبيب سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصنور الله يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا بسلام سلام مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا رسول الله مرحبا يا جد الحسين مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي صلى الله
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu di yaumil akhir pamugi abdi sing jantan ngahiji sareng ibu Rama abdi ngiring nabi ka sawargi di yaumil akhir pamugi abdi sing jantan ngahiji sareng guru abdi ngiring nabi ka sawargi di yaumil akhir pamugi abdi sing jantan ngahiji sareng santri parawali ngiring nabi ka sawargi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam marhaban rabbi faghfir li dhunubi bibarakatil hadi Muhammad alimu sirri wa akhfa ya Allah mustajib da'wati ya Allah rabbi farhamna jami'a ya Allah fi jami'i salihati ya Allah wa salatullahi taghsha adda tahriri sutur Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil munir sadayna tala'al marhaban ya Rasulullah marhaban ya Habiballah marhaban ya Habibana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Makasih ada acara lagi. Alhamdulillah panginten para teteh-teteh, para AA, para ibu guru, bapak guru samudayana panginten mung sakitu anu tiasa didugikeun hapunten tina sadaya kalepatan. Mudah-mudahan ageng manfaatna khususna kaya diri abdi pribadi umumna kaya sadayana. Mudah-mudahan
sing janten amal ibadah sampereun jaga engke di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kuwasilahna urang ngalangkung ka ieu tempat, mudah-mudahan urang wasilahna ngalengkah ka ieu tempat, mudah-mudahan setiap lengkah urang ngajantenkeun magfirah, panghapus kana sanes kanten dosa-dosa urang samudayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup wae. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.